Alhamdulillah hirup teh pirang-pirang mugia kajenting teu boga pamajikan oge boga budak dua parawan bararager tapi nu hiji mah rada bangor teh rada noyot tuh aing nu hiji dina nu hiji dini aing bapana Deni meuni pas tungtungna doang teh hi kabeh baru kaulah mau indungna keur naon nya di ditu di surga tuh astagfirullah oh aing jadi inget Neng, Dini. Iya, Din. Iya, Pak. Duh, mana kenapa? Di mana adik mana yang gede? Astagfirullah. Cara lagi tah. Awas, geser. Hei. Geser tah, mana? Diuk di dia, diuk. Dari diuk di dia. Ari mana teh kenal naon di jero geus baleres encan tadi jero kumaha itu ieu. Hah? Bener, geus. Mana sasapu, eta harus sasapu kotor keneh. Pangnyieun-nyieunkeun abah kok. Eta tuh. Eta teteh aya. Mana masuk noyo di titangna teh. Cara teteh maneh atuh sing bager. Man noyo dia jadi kumaha pra di mana teh ngan ayo we kos model kieu warah atuh gerak maneh. Tuh atos di warah Abah eta naon? Tuh naon? Pan apa oge kieu meureunna abdi teh. Lain, maneh mah nuruna ka indung maneh, ka almarhumah. Nuruna ka Abah meureun. Abah mah henteu kieu. Abah mah da biasa-biasa bager. Geus aya mah kieu. Maneh teh da lanceukna, maneh teh adina, maneh kudu nurut kana jadi lanceuk. Ulah ngalawan wae. Komo deui kana jadi Abah. Geus ulah sok pararasea mun di tengah waro. Sia teh. Maneh teh pan geus boga kabogoh. Orang mana? Orang mana we kepo privasi eta mah Bang. Dengekeun tah adi maneh kos model kieu geura. Lamun maneh kumaha pan saruang boga kabogoh maneh oge. Encan jelema jore ieu mah. Cicing ngan digantung geura yeuna tanggal toge. Orang mana kra kabogohna? Aya orang caket nanti. Tapi kenalkeun ka apa? Geus bisa gawe eta si lalaki eta. Atos. Syukur alhamdulillah. Lamun kabogoh maneh kumaha geus bisa gawe eta? Kumaha nya Bah? Enggak sih. Enggak, ulah tika ngecewakeun tika tungtungna suatu saat maneh kekalepekan nya ke abah-abah keneh nu riweuh. Aya Bah. Lain masalah kaya kitu ieu waktu geus arek zuhur ieu abar netepan heula. Oh siap. Eta dihareup sapukeun sing bersih, maneh oge bantuan sasapu sing bararesih tah nya. Lain embung sing nurut nya. Nya. Geus sabar ka jero lar netepan heula. Mangkat ieu. Banding-bandingkeun we. Kayak gitu ih. Dibanding-bandingkeun teh nyeri. Ini atos. Kawan. Ayo. Kulin Teteh arek kulin ka mana? Ih, ka mana? Kamu ka mana? Iya, di marek arek kapan di Biasa harim. Hariman wae. atuh teteh ge boga meureunan tadi. Nyantos atuh teteh ge bade kapan tak? Oke, siap. Ada nya. Cinta ulan pun tiba kesalah puting mimpi iya berarti jodoh teh. Apa sih ate? Ke mana? Bade hendak jeung Masih apa cager? Alhamdulillah cag. Ya Nya. menjadi deket neng teh dunia teh asal milik kita berdua. Atuh mah milik kita berdua mulai cicing di mana? Lain teh cicing di mana? Bapak kamu supir ambulan ya? Kau tahu? Karena kau telah mengiung-ngiungkan hati. Yang kamu nanya, Iya. kenapa sih alasan kamu teh cinta sama A? Bahkan A nggak punya harta, gawe can boga. Kenapa kan? Nya atuh kan ari cinta mah teu mandang kitu berarti mas setia sih neng Neng. teh lagi setia. Namun masalah harta A angkat tangan, masalah materi A angkat tangan. Tapi lamun setia A jagona. Nya atuh pantes memilih ate kitu ama setia. Asik. Pokoknya neng mah mengiung-iungkan hati A. kumaha neng kayak ngayakinkeun ka si bapak. Nya aku
atuh aa ka bumi lah nyarios kasih bapak. Panjang sembarangan kamari di geus dihina dikieu dikitu. Nya atuh cobaan di aa. Tuh lah nyerah kitu ah. Tuhnya. Lah demi neng mah rela berkorban. Nah, gitu atuh. Oh, ayo dah, keur boga rezeki orang jajan yuk. Ayo. Nyeblak. Ayo. Setiap nafasku hembuskan namamu, sumpah mati hati ini memilihmu. Aya ka bogoh teh ya, cenah janjian di dieu tapi lila keneh wae datangna. Dagoan lah di dieu. Beb. Dia. Kemana wae? Lila di jalan. Kan bisnis eta. Abah kumaha si Abah? Ah gitu we. Kapan atuh Aa dikenalkeun ka Abah Neng teh? Sukan wae. Ayo atuh. Jalan teh. Ayo. Ayeuna rek ka mana tuh? Salah mejeng lawe di dieu. Ayo. Bisa di dieu lah. Neng, kapan atuh nikah teh? Kumaha Neng? Kenalkeun atuh Aa ka si apa? Pan arek dikenalkeun teh. Pan Neng boga teteh, terus can nikah. Saha si teh dina lain? Heeh. Neng oge geus ateur ah. Atuh naon ieu teh? Ulang ngeres heula atuh ah. Oh, sugan atuh hayang eta, ada age sami atuh Yang atuh. naon? Yang ibak nah. Oh, yang ibak oh. Atuh gunakeun ka si apa sugan atuh ama da amal ada boga. Heueuh nya Beb. Izinan ku si apa? Heueuh Beb, heueuh. Sugan we kitu. Ayo ah. Kesel di dia Hujan. jalan-jalan we ah. Ayo ah. Tuh mana? Ah ya. Ini hujan nih. Tuh mau payung si Ama ah. Romantis. Romantis si Ama. Dalam hidupku, oh sayang, kau detak jantung hati. Punten, sampurasun. Jero sugannya. Imahna gendong, budakna geulis. Di restuan maunya ini. Assalamualaikum. Sampurasun. Waalaikumsalam. Saha ieu euy? Pak Haji, damai. Alhamdulillah. Celik. Oleh ieu Pak Haji. Waduh. Alhamdulillah. Ieu kangge bapak ieu. Mohon, Pak Haji. Naon ieu teh jang? Di dia atuh celikna di dia. Lur. Duh, alhamdulillah. Naon ieu? Oh, naon ieu teh jang? Biasa Pak Haji, makanan spesial. Hah? Anya makanan spesial hui. Si astagfirullah yang nganggap para begukain. Mo amo, mana ngaran saha? Deri, Bah. Anu di mana mana teh? Gembrong kaler, Bah. Oh, Gembrong Kaler. Aya priyogi naon kra? Amang Iya, kamu Bah. dieu teh. Sabenerna mah isin ka dieu teh, tapi Neng Dina pi orang ka dieu. Neng Dina na nyonong, Bah. Nyonong. Kedap. Neng, pangnyankeun cai ieu aya semah Neng. Tah, ieu putri Abah teh. Ya, Bah, teu salah Abah boga putri pas kieu. Nyamun atuh tas sok tumangga cain di leueut. Apa ngarokok tah? Kopi tah. Astagfirullahaladzim, ai maneh teh semah. Oh, ya, Bah. Tapi ya, Bah. Astagfirullah, sok mangga sing bener atuh. Ngaleueutna. Abah sehat? Alhamdulillah, abah mah sehat. Ari kagungan anjeun teh damel di mana atuh? Di BCA, Bah. BCA, alhamdulillah atuh euy. BCA mana? Bangunan Cang Anggeus, Ah. Bah. Bangunan can angeus. Heeh. Anu eucereug sih teh ngomong teh kolot ieu teh. Nya tuh bada zaman kieu mah naon oge, nu penting gawe mah halal. Emang bener halal, cuma kan aduh
bangunan mah hese di beberikna jeung dina hasil ge eueuhan. Arek maraban anak abah kumaha coba? Arek maraban anak abah make naon coba? Gawe bangunan gitu mah teu pasti teu jelas teu puguh. Astagfirullahaladzim. Tapi Eta abdi budak nya apisan ka anak abah. nyaah we. Ari teu bisa maraban anak abah mah rek kumaha atuh. Kumaha cenah? Neng. Dina. Mana tuh budak teh tah? Tah dia. Tah diuk tuh dari tuh cicing nang tung dari tuh. Bener eta teh kabogoh maneh. Nya Pak. Aduh niku kitu-kitu teuing atuh cenah kabogoh teh teu euslem teu bisa tempat tempo heula. Aduh. Nya gaweana bangunan. Nya papanasan, nya kitu, nya kieu. Aduh nya mawa eta ieu. Naon dia tah tempo ku maneh? Mau mawa hui jauh-jauh ka dieu atuh pirakut teuing mau mawa hui jang abah. Da abah ge loba di kebon mah atuh hui mah. Cok sing bener atuh jelaskeun sing puguh sing pasti. Ini yang takutin. Nya atuh apa tenang naon? Tenan naon kumaha saya teh ulin ka dieu teh mawa udud-udud acat mawa hui sing bener atuh ai maneh per minggu baraha da bangunan 85 bos sapoe. 85 sapoe ku sorangan ge geus beak arek kumaha mere jang anak abah. Bang rezeki mah geus diatur ku Allah. Alah lain masalah nu kitu nah ngarti abah oge ti alif tikeunkeun wassalamu teh paham abah oge. Pengan masalah ieu duniawi kumaha duniawi sing bener atuh lain ngaku ulang gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saha di hiji deui? Duh. Siapa? Saha maneh? Pacarna Dini. Pacar Nadini. Nya. Aduh, ai. Iya, Pak, aya oleh-oleh di Naon ieu? Hah? Pan sakedap deui bulan puasa. Mun. Nya abdi nyandak ieu, Naon tapi ieu? pokona teka candak, Pak. Waduh. Wadimor. Wah, iya bener ya. Favorit bener. Duh, kabeneran can kabeli samping. Oh. Bagus. Calik. Aduh, ya Allah, ya Rabbi calik. Nuhun, Pak. Nuhun. Tah, mau mah nu kieu, lain nu kieu asa jadi kumaha tah tempo atuh kumaneh. Anjeun teh ngalih teh anu di mana? Abdi Namun. di Citapen. Citapen. Nya. Tebih apa teh di dieu soalna kakar ngareungeud da bapak mah. Lumayan. Oh, mun. Ya 2 kilo mah. Oh, syukur. Dini. Tetapnya antosan orang. Nah, tah ieu aya mah. Kabogoh maneh cenah. Aduh, ya Allah, ya Robi. Pangenakeun waca ya tuh. Karunya jong. Atas damal. Alhamdulillah atus, Pak. Di mana damalna? Tah ieu teh kagungan putri abah nu paling bungsu. Tah. Oh iya. Dia calik, nah kenapa salim meula tuh salim meula. Si Aa ye salim meula. Nah, tah sok caina esakeun di dinya. Eta teh maneh teh geus lami bobogohan. Iya, Pak. Hah? Nya, Anu bener. aya 2 tahun, Pak. Oh 2 tahun. Waduh, geus lami oge geuningan. Damal di mana, Kras? Nya abdi sih saha, Pak? Usaha. Nya, Usahana teh dina naon? Ari ujang teh. jual ikan, Pak. Nah ikan. Nya, Tukang nyuplayan ikan. nya Wah, ke pasar-pasar, Pak. bener tak iya karak calon usaha nu bener mah kurang bandingkan lake ku abah kedeungnya kurang banding-bandingkeun coba maneh rada-rada iya yeuh duh wah cerah tuh atuh ngarokok tak ngarkola Nya, Pak. duh ieu putri abah duh hampuranya ieu aduh maneh teh geus barasa ieu bara tahun bobogohan 2 oh 2 bulan lamun maneh 3 tahun, Pak. 3 tahun tuh Sapoe. Pedalila oge geuningan euy nya maneh eta lanceukna deui di adina deui tuh abang mah jadi bararingung ieu teh sok ayeuna tah harayang maneh niat maneh teh naon kerak kumaha Niat abdi mah serius, Pak. Ade nikah aduh di sini. bener yo bener maneh teh serius kapan anyar keneh badan maneh teh bobogohan Teu pantang geus ateul mah kumaha? Ajim ulah sok ngomong kadi kan atuh ieu teh loba se mah kabogoh maneh jadi kumaha kurangnya ieu mah putri abah rada-rada ieu nya Wios. tapi maklum lah Wios, Pak. oh, mun bener maneh teh serius Nya, lamun maneh kumaha
bade anjing kaget oge siap bah. Aduh, Dan niat saya mah kudu diengal tuh. da aing ragu sebenarnya mah. Ragu sebenarnya mah kemana teh doh? Ah, ragu ada usahana kitu teh cara si ieu mah usahana bagus. Bagus tuh si mata neangan anu kos model kieu unu bisa usaha. Doh, kudu kumaha tuh ieu? Kan abah teh haji, ibadahna rajin, ngajina rajin. Lain masalah kitu na. Kumaha Paham abah ge kana agama mah ieu masalahna duniawi, lain agama lain. ya bah. Sakumaha Maneh abah kieu lamun abah ngijinan gitu abdi nikah yang dini pamenta abah pasti dicemponan ku abdi hayang naon mobil atas aya depan bingung abah oge disebut bingungna teh heuda maneh mah sukses meureun sedangkan si mancan sukses pan anu kudu rarabi teh meureunan lanceukna heula tah kunaon neng hayang kursi aya sok aduh punten nya ieu doh da sok calik atuh calik tadi dia enggak teh mah kieu abah mau maka bisa mere izin kamararaneh duaan wayahna nya sing sabar lah maneh sing bener usahana kudu neangan heula duit ting loba jang tabungan kudu cara si ieu bener bah demi neng dina atuh ulah benar-benar ulah demi sing ecereugna iya bah abah mah jadi bingung euy doh maneh usahana doh bisa usaha nu ecereug teu kira-kirana insyaallah bah ulah insyaallah Allah sing pasti sing bener tah kos model kieu bah di dampit oh sok mangga ngaleuteul atuh tah kudu cara kos kieu usahana sing bener sing sukses cenah maju cenah loba duit iya bah lain insyaallah. lainnya nya doh aing Emang ente usaha non bro? Dina lauk. tah denge Sebulan baru bro. Sekali ngirim ge kan 15 juta mah. Bersih aya. oh 15 juta eta ulah harapan abah kumaha eta culang maneh kumaha cenah Karyawan aya 40. oh karyawan 15 juta bah abdi mah ku 85.000 sapoe. Gupan pak jauh heuh. Kudu kumaha kira bingung heuh enggeus we astagfirullahaladzim ulah. Wah, Pak, pegang culang lain mulim teh culang abah teh yo. Menang meuli di Mekah, itu bisa ngahargaan ari sia teh. Aduh, nyentos teh tuh aya mah anjeun geura meuli heula wayahna ye. Dan tos sonten ieu teh nya. Jung bro. Itu Oh yo. pamit. Oh yo. Bro, Payun. Ini aku duluan. Usaha heula sing bener nya. Eta mah ada ka mana tuh? Hah? Udah, geus kamu asup we. Oh, nggak jig buru asup pernah arek milih abah, apa arek milih si ieu, si pugu. Hati ini memilihmu. Geus mana ulah sok culang cileng we he, Bro. Ya, Bah. Dengekeun ieu apa patah abahnya, usaha sing benar, kukumpul heula sing benernya. Siap, Bah. Heeh, sing ieu lah pokona mah usahana nya, jung gerawi. Janganlah jangan kau sakiti cinta ini Cinta sampai ge nanti. Maneh make Urang mah gaduh pangeran, percaya jeung yakin ka pangeran. Bismillahirrahmanirrahim. ari maneh eta jelema aduh aing bingung. Menutup mata Tah, ayeuna tinggal maneh ieu hiji deui. Arek kumaha tah hayang maneh ayeuna sing pugu sing jelas. Yang abdi mah Pak, abdi bisa nikah jeung bini gitu. Oh, jadi kieu nya. Ya abdi tos siap sagalana. Paham Bapak oge pelebah dinya mah. Cuma ieu teh kan menjadi kendala lanceukna si Dina. Ya, Encan bisaeun ieu da kabogoh ge bih nyawa sorangan beureun kos kumaha usahana can bisa pasti lah dan can panceg teu cara anjeun. Tah wayahna ku abah lain ku mun teu mere izin. Izinan tapi moal mah ka engke wayahna we nya ngadakeun lanceukna. Maneh ulah poporongos ulah itu ulah ieu wae sing nurut ka abah. Lain bang bumbun kitu teh meuli tarasi langsung bisa dibeulem diasakan pan henteu meureun. Tulangung mana kebiasaannya enggak kena asup jeung ka jero asup geus buru ka jero poporongos wae eta budak teh hiji hampuranya wayahna harap dimaklumnya eta mah rada ieu nya Pak. nya geus mah kieu heuda bingung abah ge teu pabeulit teu mikiran wayahna ujang mah atuh geura mulih heula we nya Oh nya tuh. sok yo pamit lah mangga geura oke Ya assalamualaikum. waalaikumsalam duh aing Gara-gara kabogoh si
lah jadi itu bisa kawin. Aing bandang segala aya. hati Kekewe hese kawin teh. sampai asik. nanti di saat nafasku sudah tidak berhembus lagi karena sungguh cinta ini Ari maneh kunaon ke ulang-ulang didinya ini aromonya gitu teh cai panon kunaon Atuh abah mah pilihan dia teu direstui. pilihan aduh aing bingung kumaha mau tak sampai kieu nya neng lain teu mere restu abah teh maneh arek di paraban naon pan nya sorangan usahana meureun secara kos kabogoh nu adi maneh Atuh abah kan ari eta cai panon lap heula sing bungkus sing jelas berarti kebari armonyoy gitu tuh aing bingung ieu mah kumaha kana maksudna kabogoh maneh teh bener tapi eta kabogoh maneh nya bener atuh abah. coba lamun maneh cara adi maneh gitu bukan kabogohna tuh nih dini mana tuh budak ka dieu maneh diuk tadinya diuk ari maneh keur naon atuh maneh keur naon Kecetan nih hari cetan we kayu beger teh atuh niku kabalik-balik teuing sia teh bodoh. meniku tuh adi maneh mah rada-rada kieu di becen teh sok rada hese Gara-gara teteh sih. Jadi Ka teteh sih. Teu bisa eta, teu bisa kawin. Hei, adi maneh teh bisa ngargaan abah itu kolot marah ranes dengan hayu pararasa ya Tumpan gas ini harimna. Geus. Teu bisa diandalkeun. pararasa we ge abah mau diberi izin marane doa mau dikawinkeun geus ka palang lah maneh asup geus ka jero maneh asup geus ka jero parewe kudu hiji pararasa di beuleuh tari urang asup geus ka jero sampai asal ini kana sirah teh dia astagfirullahaladzim